Ya, Naon? ada ngada rambutan seteu lah sok jeung sikina. Nah, maka jeung sikina. Ya. Bisi jadi di jero teh. Jadi di jero. Heeh. Kada jadi tatanggalan gitu kumaha atau kumaha? Ah, pokoknya jadi jero we. Biasanya aduh aing mun kumaha kamari teh makaning beak aingna sakiloeun. Kudu dioperasi meureun. Menang maok di deka. Bangga kok mau menang mau. Tanyakeun jeung ka saboy gorang. Boy ka dia boy mah teh boy jeung Naon? aing mau aing ngaku mau rambutan diridokeun moal aing por jadi di jero deh kah? Hah? Por jadi di jero deh kah? Anjing gitu mah sia busiat lagi heseknya mah. Makanya maksudna jadi tetangga jadi di jero kumaha teh maksudna? Namun ada rambut lah jeung siki-sikina. Hah? Bisi bakal jadi di jero. Aduh aing kumaha aduh aing keuning balik deh kah? Bisa pakai ring rangke jadi tai bebel sia kuat kepikiran kolot. Duh sakenya. Deka saya ngopi deka boy Ngopi atuh mampu meureun. Henteu teh keur teu mampu deka Begitu. Lain deka lain kopi teh pana dua rupanya. Hiji kopi hideung nya. Kos punuk dewek merek mana mah. Atuh sok dikerok segera. Tah anu kaduana kopi susu tah. Deka bangun ngeunah mah kopi susu teh di esannya. Esan. Gitu. Nah atuh. Pasti. Tah we nanyakeun tah perihal kopi di esan tah. Lamun kopi susu nya teu make es jadi kopi naon? Itu tiis lah. Kata make es. Salah. Oke, salah. Kalau masalah salah, aku ngasih jawaban gitu teh. Gua salah sok atau tebak deh jadi kopi naon? Kopi susu namun teu make es. Nya tiis lah atuh teungeunah. Sok aya wae maneh mah. Salah deui naon cik? Tahu can? Naon atuh? Teuing teh. Ayo len. Kopi UU setiap bare kopi UU pan teu make es. Es naon heula? Hurufna. Ya, itu ngomong atuh hurufna. Deal. Oi. Ari mana eta lumar-lamar pagawean geus katarima can? Can oi. Nah, teu makin can. Ini can menang-menang kamari. Maneh mah kacau atuh. Hayang boga pagawean teu? Hayangnya eta mah tak neangan oge. Lumayan ieu mah teh. Ieu mah arek laku teu laku ge pokona mah bakal aya lah intina mah hasilna. Naon? Hayang apa lain heuh? Jualan es batu. Mana? Nah, make jeung es batu. Ulah waka nyawan kitu kade maneh. Es batu mah pokona mah laku teu laku pasti cair. Duitna cair teh. Es teh. Gua boga kopi itu boga udud teu. Keboga deh euy. Nya boga nana tuh maneh teh, segala teu boga. Atukeun bae lah, salah teu boga penting memiliki we deh kah nu boga mah. Asal milik alus banget gorengnya kenaik. Keun bae lah. Tengah jamin soalna banget alus oge. Banyak orang lapar ngaletakannya. Gitu. Aing lah. Coba kieu aing hananya ka maneh. Nanya naon sok? Emang urus kunaon nya? Hah? Emang urus kunaon? Naon? Kunaon atuh? Ku emang urus kunaon? Leuwih nanya ka maneh teh kunaon tah? Make eta gering nih naon? Ayo tahu. Emang urus kunaon? Mang Kudus kunaon? Cuna mau amat jeung kunaon da, cuna emang urus kunaon? Urang ge Mang Kudus kunaon? Urangnya teu paham. Tabrakan naon? Bisa jadi sih naon. Da eueuh leungeun ada. Jeung kunaon Mang Kudus teh? Kunaon sok? Lagi nanya ka maneh. Mang Kudus kunaon? Mang Kudus. Otak teh di mana? Di dengkul apa di kira? Mampir teh Mang Kudus kunaon? Mang Kudus ari maneh lain sugan teh eta Mang Kudus. Dasar aing kan. Kunaon? Peuleungeun. Nya atuh kuleungeun mah makrah nanyakeun kabarna Mang Kudus kunaon. Ban sugan teh eta. Matakan atuh sakola teh nepi ka eta nih ka SD. Ulah nepi ka tengah jalan gitu ibaratna. Benar aku ya teh nya. Hah? Baca geunah. Geunah nama teu hujan. Ada yang nanya. Nanya naon? Ulah nu ngaco ah. Ai serius saya nama. Sok atuh. Ari gajah namun ngapung katinggalin naon? Naon nanya? Belalaina. Hah? Belalaina. Nya belalaina.
Nah atunya badagna. Badag Hah? ya punggus puguh badag sih ketoran atuh gajah. Kita masih sih. Tahu naon atuh? Kepikiran atuh kacang taluk teramai aneka kitu sama pemikiran tinan otaknya di mana. Emaknya ada gajah ngapung di mana ge manuk anu ngapung. Teh mana? Gajah kata puana naon ngapung. Teuing da. Taluk. Liar ya. Ya kata bohongna atuh maknya ya gajah ngapung sok ngaco teunan sagede orang kitu maknya gajah bisa ngapung cik atuh pakai logika mikir teh. Liar Lain kah? pake- Ngomong mana mah Eta ngaco. gajah ngaco teunan. Masa ngomong mana sorangan juga aib balik heula. Najis tinganan. Liar jelema teh. Mengah salam lagi deh. Enggak ada lebaran lagi Nah, naon ya kitu mah namanya geus lebaran nyen dosa deui maneh mah. daripada nyeun eta. Nya naon? Nyeun anak. Bagoy. Teu dudu deh. Eueuh deh kah? Kita boga. Emang mana boga kita urutna? Korek. Orekna. Urungnya kita. Ngurung aduh. Sok waduh tinganan. Oh, eta. Mana hafal tuh? Naon? Kunaon? Tiga sok anehnya kunaon gini mah nya urang nyarita ka maneh. Sok nyarita naon? Mah. Ting urang nama euy. Ngadahar naon teh nama teu tersebut eta mah. Nama kita sebut. Teuing urang mah namun dahar naon nya? Dahar baso, dahar bubur. Urang mah sok tara beak dadaharan kitu teh. Nah, make tara beak. Teuing urang mah namun disanguan beak. Urang mah boh eta, boh baso, boh bubur, pokoknya boh naon deket namun naon hayang beak ku disanguan. Eta ciri ning jelema irit apa gemul? Apa kumaha eta? Lain gemul teh bu, lain gemul bu cincin ning letas Sunda nu teh bu, letas Sunda mah kitu bukan. Oh, berarti beureun eutik-eutik hayang sanguan gitu. Kitu anu resepen sangu sih. Intina mah da urang mah resepna sangu gemul jadi ndaang teh. Oh, gitu. Ya kumaha tah aturanana teh? Tapi ngah nanyakeun ka maneh. Hayu nyolen. Mangkokna saeb teh bahasa teh. Sok saeb biasa nama jeung mangkokna. Heeh. Kata mang hutang aing ge. Aya. Najis ke hutang muga baturan muga hutang. Najis ting. Dasar. Yo. Meh kana mang hulung? Tika galau Galau ku naon? teu gawe we. Teu gawe we. Heeh. Sarua sih aing teh boga gawe we. Jadi kalem we aing. Memang maneh boga gawe we ya? Henteu. Maneh boga gawe we teu? Hayang lah, Hayang nyaho teu? hayang nyaho naon? Cara-carana maneh diudag-udag ku awewe. Kumaha? Hah? Kumaha? Anu kahiji maneh intip pola awewe eta anu dipega resep. Keur mani. Sia, atuh meureun nyogong sia keur mani mah. Lain. Namun keur jalan intip tuturkeun. Namun segitu maneh nyoel ti kotok. Terus Geus kitu geus nyoel maneh ti kotok. Damlogeun kana sirana apa kana bujurna. Abong gede kayak tamu nguber ka maneh sing cadu na gede ka. si goblok meureun ngeboga aing anjing matak ngubar oge. Pan udag-udag geun mah eta cara udag-udag teh. Udah eta mah lain jadi kabogo. Jadi naon? Eta mah tungtung eta dicarekan. Oh, eta jadi. mah. Mana mau deget-deget teuing atuh barituan atuh mah teh kurin. Dasar. Naon teh sing ngamusuhan kawing teh? Ngobah di ana tuh. Mung si pasangan pelangi deh ka paur deh ka Bacot gitu dah. Maneh nyaho teu? Naon? Kan ari gering kan urang teh kudu berobat. Heeh. Terus berobat gitu teh kan kudu ka rumah sakit. Tak rumah sakit. Nah, henteu ka rumah sehat. Nya. Bener teu? Nah, bawana kana rumah sakit mun tambah gering. Tapi sia karti. Bener teu? Tapi emang aya rumah sehat gitu? Hah? Rumah sehat emang aya? Aya, tapi nyawana tidak terselamatkan. Maot atau eta mana? Heeh, maot. Anjir teu ejreg. Mata urang mah hayang nyeun rumah sehat mau rumah sakit. Ameh kumaha? Ameh meninggal langsung. Hei, sayo. Tuh aing. Ayo len. Abah Jamrong. Enggak jamrong. Eta barane boga TV teu? Boga. Boga teu? Boga deh kan. TV na ge pae deh kan kaca tergeludung. Kemarin kan
kan isukan teh kan urang teh nempo eta semifinal Indonesia jeung naon Kazakhstan sesalah mah nya. Tah urang teh nempo eta panamen bola isukan teh. Heeh. Sing penting engke nya teu nyaho urang teh. Tah. Masalahna teh kieu. Kan TV urang loba siruman. Loba siruman jeung renyek nih kan. Terus kumaha? Tah. Urang teh di dapur teh mawa gula we, terus diteuneun gigireun TV. Nah, teu pindah-pindah sireum teh anjing. Boy. Terus ngacam nih geura. Lain sireum anu kitu, beda di sireum TV jeung sireum anu kaluar nu resepkeun kana gulanya. Nya sarua keneh atuh bae teu ngeunahan. Nah, cai teh aneh-aneh aya nuan teu pindah-pindah sireum teh. Karena gula. Da aya penasaran ka TV nu ieu tah. Kumaha cing? Naon? Kamari basa dibongkar kuing komean make bangsalan jerona. Nah, kayak gitu nya. Diasupan berit. Ngaco ada lagi. Jadi teh gelembeg eta. Ampun. Nggak semeli radio nih.